Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ayeuna urang ngalajengkeun hanca urang ngaoskeun kitab Matan Qoyah wa Takrib. Kemari urang atos panginten dina video sate acana urang ngabahas tentang perkara-perkara anu ngawajibkeun kana adus. Nah, ayeuna urang lajengkeun kana pasal salajengna. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi bidaraini amin radhiyallahu ankum. Paslun ari ieu teh hiji pasal wa faraidul gusli jeung ari pirang-pirang parduna adus sitat salah satu asya'a eta aya 3 pirang-pirang perkara. An-niyatu kahiji niat wa inzalun najasati jeung ngaleungitkeun najis. Iza kanat tatkala aya ieu najasah ala badanihi eta tetep kana badan jalma. Wa isolul ma'i jeung nganepikeun cai ila jami'i sya'ri kana sakabeh rambut, bulu, wal basyarati jeung kulit. Wasunnanuhu jeung ari pirang-pirang pasunatanana ieu gusli eta nepi adus khamsatu asya'a eta aya 5 pirang-pirang perkara. Atas miatu kahiji maca bismillah wal wudu'u jeung wudu qoblahu dina samemeh gusli. Wa imrarul yadi jeung ngabulak-balik leungeun tegasna ngosokan alal jasadi kana jasad kana tubuh. Wal mualatu jeung tuluy-tuluy. Wa taqdimul yumna jeung ngaheulakeun anu katuhu alal yusra kana anu kenca. Ti dieu macana paslun teh jadi khobar mubtada. Wa faraidul gusli wau. Nah jadi wau ibtidaiyah, faraidu jadi mubtada, ropa ciri ropa na doma sabab jamak taksir. Al gusli jer sabab mudhof ilaih. Salah satun ropa sabab jadi khobar. Asya'a jer sabab jadi mudhof ilaih cirina patah sabab isim guer munsorif. An-niyatu ropa sabab jadi badal ba'di minal kul tina salah satun ropa an-niyatu ge ropa. Wa izalatu najasati wauna huruf atap izalatu ropa diatapkeun kana an-niyatu najasati najer sabab jadi mudhof ilaih. Iza kanat teh huruf nakis. Kana teh kalebet kana amil nawaseh teh anu sok ngarobah kana mubtada sareng khobar. Kanat fi'il madi kanat nama kaentepan ta tanis. Ala badanihi kana teh ngabogaan isim kanatna mana isim kanatna teh nyata isim kanat anu isim domir anu nyumput nya rujuk nanti balik nanti kana najasah. Iza kana tatkala aya ieu najasah gitu. Ala badanihi ala huruf jer badani dijerkeun ku ala jar majur muta'alaqna kana khobar kanat. Jadi kanat teh ngagaduhan isim sareng khobar. Isimna isim domir mustatir nyumput anu balik kana lafaz najasah. Khobarna mana khobarna teh ieu anu dita'alukan ku ala badanihi. Al jar wal majrur muta'alikun bisa kana lafaz kainan ala badanihi atau mustaqiron. Jadi aya lafaz anu dibuang tadi anu jadi khobar lafaz kanat. Ala badanihi hi nama jadi mudhof ilaih. Terus wa isalul ma'i wa una huruf atap isalu ropa jadi diatapkeun kana an-niyatum al ma'i jadi mudhof ilaih jer ila huruf jer jami'i dijerkeun ku ila syari jer jadi mudhof ilaih. Wal basyarati wa una huruf atap al basyarati najer dijerkeun kana sya'ri. Wasunanuhu wa una wa ibtida. Sunanu jadi mubtada ropa ciri ropa na doma sabab jamak taksir. Huna isim domir jer jadi mudhof ilaih mabni doma. Khamsatuna jadi khobar ropa
khobar tina sunanuhu asya na jadi mudhof ilaih jer ciri jerna patah sabab isim guer munsorif atas miatu jadi ropa jadi badal ba'di minal tina hom satu ropa atas miatu ge ropa wal wudu'una wawuna huruf atap al wudu'una ropa diatapkan atas miatu qoblahu qoblana zorob nasab hu'na jadi mudhof ilaih jer mabni doma wa imroru wawuna huruf atap imroru diatapkan kana atas miatu al jadi mudhof ilaih jer al jasadi ala huruf jer al jasadi dijarkeun ku ala kasro wal mualatu wawuna huruf atap al mualatuna ropa diatapkan kana atas miatu wa taqdimu wawu huruf atap takdimu ropa diatapkan kana atas miatu al yumna jadi mudhof ilaih jer ciri jerna kasroh mustatir sabab isim isim anu memang huruf akhirna ya atanapi alif isim nakis isim mankus isim maksur alal yusro ala huruf jer yusro jerkeun. Nah, di dia pasal ieu urang bakal ngabahas tentang pardu adus. Panginten. Ari pasal anu sateuacanna mah urang ngabahas tentang anu ngawajibkeun kana adus, ieu mah ngabahas tentang pardu adus. Pardu adus teh Baparau Idul Gusli salah satu asya'a pardu adus teh aya 3. Mana nu tilu teh aniatu kahiji niat. Jadi urang teh adus bade adus teh wajib kudu niat heula. Contohna seperti nawaitu rob al hadasil asgori istibahati sholati nawaitu gusla nawaitu rob al hadasil akbari anjamiil badani padolillahi ta'ala. Nawaitu robal hadasil akbari anjamiil badani fadolillahi ta'ala abdi niat adus ngalengitkeun hadas ageung tina sakabeh badan niat wajib. Terus nu kaduana wa izalatun najasati iza kanat ala badanihi ngaleungitkeun najis. Jadi ketika aya najisan dina badan urang leungitkeun heula eta najis teh leungitkeun heula eta najis teh buang heula karek urang adus gitu. Nah ieu masalah ieu salaresna walaupun dina kitab sanes teu aya ijalatun najasati iza kanat ala badanihi sabab ieu pami ayeuna masalah ieu teh manjangna bakal berkaitan sareng ketika mayit orang anu teu acan dihitan. Tah kadinya engkeun masalahna kin urang bahas secara khusus masalah ieu. Pokona dina kitab ieu mah anu kadua pardu adus teh nyaeta ngaleungitkeun najis anu aya dina badan. Jadi leungitkeun heula najis anu aya dina badan teh karek urang adus. Nah, terus wa isalul mai nganepikeun cai teh ngabanyurkeun cai ngeunakeun cai dipandikeun ila jami syari kana sakabeh bulu kana sakabeh rambut. Jadi rambut bulu teh kudu kakumah ku cai wal basyarati jeung kulit rambut kudu kakumah ku cai kabeh sakabeh badan anu disebut luar eta sadayana kedah kakumah ku cai. Liang asalkan liangna batas nu disebut luar teh eta anu katingali di luar seperti liang pangamung anu katingali di luar eta kaslebetna luar kedah kawasu cepil aya liangan anu katingali di luar daerah anu katingali di luar eta kedah kawasu sabab eta kalebet keneh liang sadayana liang gitu. Rambut sami bulu-bulu eta sami kedah kakumah sadayana. Tah eta pardu adus teh aya 3 hiji niat terus ngamiceun najis anu aya dina badan urang terus urang kedah ngumbah sakabeh kulit sareng rambut urang sakabeh badan. Teras tadi wasunanuhu hum satu asya apa sunatan adus teh aya 5. Mana anu 5 teh? Atas miatu kahiji maca bismillah bacakeun bismillah. Bismillah niat maca bismillah na pasunatan adus. Wal wudu qoblahu wudu heula samemehna sunatna mah jeung sateuacan urang adus teh wudu heula abdas heula. Abdas niat wuduna niat wudu
ngalengitkeun hadas, niat wudu pasunatan adus atawa niat wudu samemeh adus eta disunatkeun. Wa imrorul jadi terus ngabulak-balik leungeun alal jasadi kana leungeun maksad nama ngosokan ngaruruan. Jadi ketika urang ngawasuh kulit, ngawasuh bulu-bulu teh tubuh urang, badan urang teh terus dikosokan tika bersih eta sunnah hukumna. Ulah saala kadar di banyu hungkul ku cai. Wal muwalatu jeung tuluy-tuluy. Tuluy-tuluy teh terus-terusan ketika adus teh urang teh teu kenging kaselang heula ku padamelan sanes. Sabab pan adus teh praktekna saena mah sunahna mah pertama anggota tubuh anu diwasu teh kan mastaka tah. Kudu tuluy-tuluy dina mastaka dikocorkeun cai teh terus dina dugi ka sadayana tubuh. Sadayana tuluy-tuluy terus-terusan teu kenging ayeuna urang ngawasuh. Ayeuna ngawasuh mastaka diselang heula ku padamelan anu sanes eureun heula tah eta kirang sae. Sunahna mah kada terus-terusan tuluy-tuluy teu kenging kaselang heula ku padamelan sanes. Teras wa taqdimul yumna alal yusra. Tah ngaheulakeun anu katuhu daripada anu kenca. Anu katuhu heula wasuhna. Saentos mastaka terus tubuh anu palih katuhu name we tubuh anu palih kenca. Eta pardu adus sareng pasunatan adus. Urang lajengkeun kin pasal salajengna hatur nuhun.